lamun lalaki teu nyanung linglung sak manyabus teh kadinya deui eueuh variasi anjing bener ya tuh betul cenah cek nyandung euy pokona mah ada sunna Kangjeng Nabi ge garwana opat mah nya urang Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Aleng syahan nu ngamuk anjing didonet ku aing demi Allah aing saacan aing ribut bisi kaparengkeun aing maot ti hiburan heula udah cita-cita mah aing teh hayang jadi penyanyi pop Sunda kawas Kang Darso almarhum Darso the Phenomenon aya geuning nu teriang di telinga teh lagu Kang Darso nu teriang laguna teh eta geuning kabogoh jauh nu kitu geuning boga kabogoh jauh keur jauh teh goreng patut nya jauhnya goreng patut kahmur-hamur ongkos anjing mending cekek didinya kene kuring di Pulau Jawa manehna teu boga pulau lamun malam mingguan cukup nolol di Nuseeng ada sarua ngoncrang nasi enggak ngape HP alah aya nu ngeunaheun mah eta geuning lagu eta geuning teh lagu eta geuning lagu Mawar Bodas mapae jalan satapak rek ngajugjug inung budak nu ceurik cari nakdak peda teu kabeuli wedak anjing pemajikan ngadat hayang bedak anjing deh kumitoka di benuan peda budak menta jajan nganyuka warung teu diberean sabab masih gede keneh tunggakan nya kapaksa kuring lunta ngaserak kumitoka rek nganalkeun pangabisa main gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate doma tapi mun aya milikna pamajikan hayang dua hidup nyanung anjing hidup mak galakeun nyanung teh sunnah Rasul melestarikan kaum Hawa supaya tidak punah lamun lalaki teu nyanung linglung sak manyabus teh kadinya deui eueuh variasi anjing bener ya tuh betul cenah cek nyanung euy pokona mah ada sunna Kangjeng Nabi ge garwana opat mah nya urang makhlukna hiji malnya urang umatna hiji ya alah tak aing demi Allah tiba heula ge anjing urusan mabok mah jagona teu sieun aing ku saha ge anjing demi Allah aing polisi aing mah ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku lurah ku camat ku bupati teu gimir demi Allah aing mah naon atuh tah aing mah lamun ku tukang kiridir ti leuletik sieun eta nagih teh meunang eueuh anjing can dibere mah nungguanna di labang panto
ayang nyekek aing Kulising. da zaman ayeuna mah zaman emansipasi ayeuna mah tibalik awewe nu digarawe lalaki cicing di imah tah ye sinden tiluanana pamajikanna mah teu hees kaanginan di luhur panggung kahujanan lalakina mah malolore di imah ngeunah jadi salaki sinden mah nya nu matak hirup aing demi Allah haji hirup aing mah bener dirasakeun ku kuring lintang ti kabebasan anu matak bahagia siap da ngaran-ngaran awewe teh ayeuna mah heueuh pajalkeun teh cenah emansipasi padahal emansipasi nu bener nama aya geuning laguna ge cek Kang Dul Sumang aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkalir penuh obsesi sagala kayang sigala laki salakina di imah ngajaga tulak pantok anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae mas belian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal maka dia dirupa rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging penciten tukang jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat tak kula sok ngalawan kodrat awewe mah bisi jadi bejat keur mah awewe geus bejat dileutikna nya tak kade ulah kabangblasan emansipasi teh eueuh saha nu ngamuk teh ngamuk hareupun aing didodet ku aing demi Allah aing teu sieun aing mah sok di belah mana buktikeun ka aing haling di belah mana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap, sabrek, 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 sabrek.